goreng ban mental nanti 50-an tahun teu gaduh murid aya we gaduh murid hiji lain jelema anjing ngaranna Sikit Mir jauh dina surat Al-Kahfi ngaranna Sikit Mir eta anjing 7 tokoh dakwah ka alam masyriq ngiclik ka alam maghrib ngiclik eta muridnya hiji-hiji nate nepi ka sukuna lenang buluna buntutna lenang matana belek malum daerah panas taat we ngiclik lami teu lami betus aya bocoran kasaha Karaja Dakianus yen aya 7 tokoh Islam nu ngajak-ngajak kana Islam eta Raja Dakianus amat ngumpulkeun baladna mun aya mah menterina geus kumpul ngayakeun sidang dina keputusan sidang bunuh tah 7 tokoh Islam teh salajengna Allah masyian ilham ka 7 tokoh kedah huruf ti eta Bani Israil di eta negara wengi-wengi enggal keluar naik gunung naik pasir turun pasir naik gunung turun gunung eta santri anu hiji ngicrik we barang enjing-enjing dugi ka muncer leuweung gunung lelah aya we guha lebat we kana guha 7 tokoh dana repot kerelak we kulem dina surat Al-Kahfi eta Sikit Mir anjing nateha wa kalbuhum basitu diro'aihi bil wasit cokorna kahareup beungeutna nagok kahareup bari ngalel semuanya ngigir kan kitu lamun anjing capek mana ngunyah cik aing coba-coba ngaganggu guru aing ku aing dihadap atuh singkatna gugah we kulang lebet subuh perawasanana enjing-enjing barang gugah jam 5 sadacan maghrib